Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim, aqimus shalah. Wa qala aidan wa'mur ahlaka bis-shalah. Surahul Al-Azim, al-ayah manani wallahu a'lam bil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun asolli fa inna sholata syifa'un. Lamun dibangun orang sami-sami muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala, sholawat sembarang salam orang sami-sami limpah curahkeun ka panutan alam, yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu pamudah-mudahan kempel urang sadaya di masjid, angkat urang sadaya ka ieu tempat, mugia sing nginginkeun rahmat sinareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Jasa urang sareng rohani urang mugia sing disehatkeun sapapaosna, pamaksadan urang sadaya mudah-mudahan sing aya dina ijabahna Allah subhanahu wa ta'ala. Warga jamaah pangaosan nu kalintang puji sing kuring dipihormat, dina ieu kesempatan urang neraskeun kana hancak, yakni meningakeun pidaw Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Saur Sayyidina Utsman, man hafadha shalawatil khamsa li waqtiha wa dawama 'alaiha aqramallahu bi tis'i karomatin. Jadi ketika jelema saur Sayyidina Utsman ngaraksa kana salat nu 5 waktu, ngaraksa kana waktu-waktuna salat nu 5 waktu, mangka ku Allah bakal dipaparin salapan kamuliaan. Ku Allah bakal dibere pangbubungah anu batur manu teu ngaraksa kana waktuna salat, moal bogaeun. Jadi ieu mah penting ayeuna mah bagian abdi ngaji teh mere bubungah, sabab penting kamari malam-malam disingsieunan. Dimana geus mere kasieun pasti mereka bunga, mereka kasieun mereka bunga gitu. Lamun kurang rek dilenyepan, mun kurang rek dititenan. Kiai bermacam-macam. Naon tadi kitu? Da sahabat ge bermacam-macam. Ya, bermacam-macam sahabat ge. Oh yang berani galak. Deu lawan deui nu saurang santai deui. Galak deui santai. Matak tolak teh. Sayyidina Utsman ketika naon fatwa, boro-boro fatwa jiga kieu khutbah nalika khutbah. Saurna Sayyidina Utsman mah ketika burung pamaon salirana. Socada tepi ka sok burung ketika disebutkan ya ayuhan nas ittaqullah. Yo, nitah takwa teh ketika gitu.
Ya pedak sing radaman geus li khutbah teh kare barudak bisi geus sekolah ke bagian khutbah mana ulah main teh. Tah urang naon dina ieu kesempatan urang ngobrolkeun pamhubungan ti Allah Subhanahu wa taala keur ka jalma nu ngamumule atawa ngaraksa kana waktu-waktuna salat. Kamari cek haji jelema nu ngahir salat, nu nyupayakeun kana salat, ku Allah dibere sabaraha kamari cik. Oh, kayak gitunya. Ku Allah dibere siksaanana tah ayeuna mah nya digomongkeun siksa wae dan di mana aya neraka pasti aya surga. Yuk di dunia ge di mana aya sedih pasti aya bunga. Yuk di mana aya senang pasti aya nyanung. Jadi aya persamaanana. Tah kamari bener ketika jelema ngalalaikeun kana waktuna teh lain ngomongkeun kana salatna. Da teu salat mah geus komo ieu ngalalai-lalai ado salat ngalalaworakeun kana salat. Jelema ngalaworakeun teh migawena mah ngan kace sakarepna. Tuh disebut ado salat ngalalaikeun komo anu salatna mah. Tah ieu ge lain ngobrolkeun ganjaran salatna. Tapi nu diobrolkeun jelema nu ngaraksa kana waktu-waktu salatna. Ku Allah dipaparin salapan kelebihan, salapan kamuliaan, nu mana eta kamuliaan teh anu sok ngagampangkeun kana salat, anu tara ngaraksa kana waktuna salat, ku Allah moal dibere. Nu kahiji kamari teh ku Allah bakal dipikat cinta gitu ya. Jadi Allah teh bakal cintaeun ka jalma nu sok ngahormat ngahargaan tara nyupayakeun kana waktu-waktuna salat. Ku Allah teh dipikat cinta. Lamun jelema geus dipikat cinta ku Allah cek kamari waduh nikmat di dunia teh luar biasa. Naon make kitu? Da jelema nu dipikat cinta mah biasana diogo. Tarang kabogona kan akol na di tengah mah. Jangan nyeri anto. Ente. Kabogoh hayang dogan, malah teu bisa oge naik. Jeung teuing musuh hujan soya-soya. Beran ngarang-rangkeun maneh dadak dadas. Yuk, suku kacungga teu nyebutkeun nyeri teu nawarkeun jasa dipika cinta. Tajama dipika cinta ku Gusti Allah, ku Allah ge bakal ditawaran naon hayang naon di dunia. Nu kadua kemuliaan, nu ku Allah dipasingkeun ka eta jalma sihatu badan, cager awakna teh. Moal gringan, mata cek Nabi fasoli fa inna sholatak sifaun. Salat sabab salat teh jadi tamat. Kaya tambah kana naon kabeh penyakit aman teh salat. Asal salatna sesuai jeung naon jeung aturan dimulai hukum fikihna tuluy hukum tauhidna komo teh kamus kelas thariqah mah. Jadi jelema teh pada ilmu teh bertahap. Aya nu karek fikih, aya nu geus kana tauhid, aya nu geus kana thariqah. Fikih hungkul kaciri lamun jelema fikih hungkul, ilmuna fikih hungkul, ilmu fikih hungkul bisa dicirikeun. Mun jelema ilmuna fikih hungkul kieu ari fikih teh keur urusan jasad. Jadi jasad urang teh diurusan teh ku ilmu fikih. Salat nu pantes diberesan ku ilmu fikih. Urang awak urang alus jeung henteuna tergantung ilmu fikihna. Lamun jelema di alam dunia na teu boga ilmu fikih, urusan awak teh moal bener.
orang nonton ke moal daekeun micel. Namun jelema tuh jangan pikir. Tuh. Pasik sakitu kieu oge moal daekeun. Lamun teu nyaho pikir. Kamu pikir mah mani isuk teh. Nyikat kumis rogok meusan teu salat diatur dohiriyah teh ku ilmu fikih model kumaha rukun bener kumaha diawali urang ngangkatkeun panangan tuluy ngucapkeun Allahu Akbar tuluy urang mantengkeun niat teh ku ilmu fikih tuluy nyimpen pananganna diatur ku ilmu fikih nangtungna ge kudu ajem. Bari ketika naon urang beres Allahu Akbar socak tingalikeun kana tempat sujud teh nu ngatur teh ilmu fikih. Sabada ilmu fikih aya ilmu tauhid. Lamun jelema ilmuna kare kana fikih bener rukuna sujudna bener itu ieuna bener ngan kacek ketika salatna teh Allahu Akbar. Yeuh. Hatena kemana meni? Tah eta kare kana ilmu fikih hukum bener rukuna sujudna bener. Ngan hatena kemana meni? Dari kana fikih dan geus kana tauhid lain kitu. Begitu Allahu Akbar teh katingali akbarna Allah teh. Ari urang mah akbarna Allah teh katingali matak dina hate teh asa gede keneh pangabutuh urang daripada akbarna Allah. Mata bahasa lagi Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Jadi langsung katingali Allahu Akbar. Bu aing. Naon ieu jang isukan di duiteun. Bako geus leper. Allahu Akbar bibir ngagorolang. Biasa awak biasa rukun jeung sujud. Ngan hate mah ka meuni. Da ali pamajikan ku aing dijiwing sukan. Digurang jual ku aing sia. Lah teu kamana meuni? Tah ilmu tauhid mah geus tauhid teh tak lain kitu. Jadi begitu sholat teh begitu sholat. Pangabutuh manehna nanaon masalah hirupna geus moal jadi aya pikiran. Naon make kitu? Sabab geus langsung manehna percaya yen Allah mah lamun dibandingkeun kana pangabutuh aing masih kena akbar Allah. Lamun dibandingkeun kana setoran aing masih kena akbar Allah. Tidak macam bisa. Namun make kitu da ilmuna kare kana fikih nyaho teh sok kieu geuning, sia ruku teh bener, sia sujud teh bener kare kitu. Saha urang. Oh, lamun geus kelasna toriko. Lamun geus kelasna kana toriko wong lain deui. Sabab fikih keur ngatur jasad. Jadi nu dohir diatur ku fikih. Ari tasawuf keur ngome ruhani urang. Keyakinan urang ku tasawuf. Urang sudah teh tasawufan. Di mana geus luncat kainya ngomong kayak langsung kena toriko. Geus kena toriko bakal tajali jelema mah. Namun make gitu cek ilmu tajali ge taholi tajali kayaknya teh. Taholi ngosongkeun awak tina dosa, cek pikih kitu teh dosa. Yuk, awak urang bang kitu teh dosa, cek pikih teh. Yuk. Bung kana tasawuf disebut variasi, dipareasi awakna. Lamun cek Imam Ghazali mah tahali. Di mana geus taholi tuluy tahali. Taholi ngosongkeun awak tina dosa. Jadi dibersihan awak teh. Di mana geus taholi tuluy tahali dipareasi awakna ku perbuatan alus. Ilmu tasawuf moal daekeun tukang tasawuf mah nyawa HP na YouTube moal. Ilmu tasawuf. Yo. Moal daekeun jika urang aya gambinggung teh urang sok nyampeurkeun. Moal geus tasawuf. Tuh, naon make kitu kaimanana geus tasawuf geus lain.
Jadi lamun ngomong ke ilmu tasawuf diharapkan karek kelas pikih mau nyambung mau jauh. Kalau lamun ngomong ke toriko diharapkan jelema pikih keneh mau nyambung. Nama gitu pelajaran SMA diomongkan harapkan SD mau habis tahun. Mau ada lain kelas. Tak udah teh kelas teh karek pikih gitu ge pikih buncelang bencung. Nah, kayak gitu buktina sholat ge sholat masih kena sok aya anu nalika sujud eta ramo sukuna menikah mah hiji-hiji acan. Kata berarti pikirnya can bener dan dokir ge masih kena can bener. Komo lamun ngomongkeun kana tauhidna kana tasawufna teh keur nu dibeut kana tauhid nu dibeutkeun ku tasawuf ku ilmu tasawuf wah geus rek kumaha. Jadi kesek. Padahal cek Nabi itu tadi teh sholat teh mata sehat karena badan. Tapi kunaon urang supaya jelema kieu, aduh cenah. Jadi rematik bimbing deh kunaon gitu. Loba teh katisan. Tipu-tipu loba wudu da tahajud. Kalah setruk gitu. Minum tahajud, minum sholat sunat lain kalah jam-jam kalah lecang kalah beringan. Naon make gitu? Oh berarti karek kana fikih da urang teh can kana tasawuf. Ayeuna lamun dina segi kahirupan sok aya bahasa kieu. Aya bahasa kieu. Lamun teu ngoleh euy moal ngari, lamun teu ngakal moal ngakeul. Teh kelas gitu teh kelas ngomong gitu teh sabab karek kelas fikih. Naon make gitu ngomongkeun nu katingali ari urusan dohir teh pikir. Nah, udah besok gitu dah hati teh can tepipan kana ilmu tauhid can nyaan, da ilmu tasawuf na henteu. Gitu jadi karek kana pikir mata lamun teu gawe sapoe jelema teh dapat hantaran atuh. Boro-boro sabulan 2 bulan sapoe teu gawe plung langsung silang teh. Kunaon gitu mikiran poe isukan aing kudu kumaha anak jajan. Nanti karena kelas tinggi, ya, ayeuna ngomong hareupeun kiai, sok dibenerkeun ku kiai. Oh bener ku kiai teh. Naon make benerkeun? Dibenerkeun ku kiai, teu disalahkeun ngomong gitu. Naon make gitu? Da kiai ge nyahoeun, sia teh bener kali kiainya. Lamun ngomong deui dunia kiai, lamun geus kana tasawuf kiai dibeungkeut aqaidul iman. Dibeungkeut ku aqaidul iman, tauhidna naik. Tuh, Allah wujud kita bangko mukhalafatul hawadisina geus dietakeun loncat. Da tahalid teh geus loncat tahapanana geus lain. Kiai moal kahartieun mun diajak kuli macul. Kahartieun kiai mah moal kahartieun luhur teuing nyakolakeun. Kiai mah moal kahartieun usaha mau kahartieun. Lamun geus naik kelasna, lamun kelas uing mah ngaran kudu usaha. Gitu. Naon make kitu can ngarti. Da ilmu tasawufna teh. Lu tauhidna can kabeungkeut, madak sakapeung. Heuh, da Allah teh Maha Kawasa atuh. Tuh. Allah teh Maha Kawasa atuh. Nyaretna naonan urang teh. Da sakabeh perkara ge ceuk ilmu aqid ya. Sakabeh perkara nu dilungsurkeun ka alam dunia cek Qur'ana wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sakabeh nu dikaluar ka dunia di rezekina. Yo, berarti rezeki teh geus ditanggung ku Gusti. Tapi urang ngomong geus ditanggung ku Gusti, tapi sok mamang dina hate. Sedangkan cek Allah kan dina Al-Qur'an bila mana jelema mamang ka alim pasti bakal terjadi. Muncul model jelema kieu isukan aing moal daan. Namun begitu teh boga beas moal aya. Tapi lamun jelema geus aku itu geus luhur. Ya, ilmu geus tarangkat tasawuf. Moal mikir teu boga beas, moal mikir naon. Ceuk ilmu tasawuf mah dah keun bae aing teu boga beas ieu penting mah